Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dimana beayana. Alhamdulillah. Kalayan kudrat ilahi robbi qadar tinu maha kawasa urang tiasa ditepang dangukeun di sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda atanapi dongeng Sunda. Nyaeta baris nuluykeun hanca carita anu katunda mitra masih dina judul Ratu Genderuwo. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Kang Asep Gun ti Majalaya Bandung. Kasugri kaum dangu. Sateu acana Kang Tile neraskeun hanca ieu carita, tong hilap kanu teu acan subscribe sumangga di subscribe heula. Kanu atosna ngahaturkeun rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan, pamudah-mudahan ieu carita sok sanaos ku Kang Tile dicandakeun kalayan basajan. Pamudah-mudahan sing janten panglipur kana kalbu pangbeberah kana mana. Sumangga mitra ameh teu nyangkolong kana waktos, urang puseurkeun di perhatian urang kana ieu carita. Kasugri kaum dangu. Dina jujutan hanca carita anu katunda, pedaran Kang Tile kasapih kuwanci dina mangsa medarkeun kayaan alam pabeberang. Nyatana ka Juragan Marna anu mana harita kasumpingan ku Sikarnaen, anu mana Sikarnaen teh tayalian salaki lanceukna. Eta hanca teh nya mitra. Sumangga atuh mitra, urang puseurkeun di perhatian urang kana ieu carita. Kasugri kaum dangu. Eta jalma teh katelahna Karnaen. Ari pamajikanana Sikarnaen nyaeta lanceuk tegesna Juragan Marna. Hanteu jauh imahna oge salembur keneh malah mah. Ngan nyaeta kitu. Sanajan deukeut oge jarang nganjang, ari sakalieun aya pangabutuh we kadinyana teh. Salila Juragan Warti Gering asa beunang kaitung nempo atawa ngalongok ge. Memang teu pati hade hubungan kulawarga Juragan Marna jeung Sumarni ngaran lanceukna Juragan Marna teh. Eta sakabeh alatan parbut harta warisan. Ari Juragan Marna ngaran papanjang nama Sumarna. Boga lanceuk ukur hiji-hijina nyaeta Sumarni pamajikanana Karnaen tadi teh. Nalika kolotna keur jarumeneng keneh, nalika bagi waris, Sumarni ngarasa teu panuju ku kaputusan anu jadi kolotna. Ngarasa jadi budak panggedena, tapi nurutkeun aturan agama, bagian keur budak awewe mah ukur saaisan. Sedengkeun lalaki mah pan satanggungan, kitu kurang leuwih pasoalanana mah. Anu matak, tisaprak bagi waris nepikakeun kadua kolotna maraot. Sumarni jeung salakina jadi ngamusuhan kanu jadi adina, tug nepi ka danget harita. Ngarasa nyeri hate jeung sirik deui pangpangna mah, pedah nu jadi adina usahana beuki dieu teh beuki maju wae. Da salakina mahnya Sikarnaen, sapopoena ge tara daek usaha. Ari kana ngadu maceuh sagala dipaju, ti mimiti ngadu hayam, ngadu domba, jeung maen kartu oge teu tinggaleun. Teu srikna unggal poe unggal peuting taya eureuna. Munasabah atuh lamun hirupna eueuh kaboga oge. Sajabat ti kitu manehna miboga sifat harung gampung barangasan. Teu kasaha mun ngomong oge teu bisaeun adab atawa sopan. Kabatur teh nganggap remeh pisan, asa aing pada mikasieun. Ari Sumarni pamajikana teu pati beda deui talajakna teh.
salaki anu geus puguh kalakuana jiga euwah-euwah oge kalah jiga nu dipupujuhkeun. Sagala dilaksanakeun mun aya pamenta teh. Padahal naon araheunana mun ceuk jelema anu boga pamikiran bener mah. Leuheung basa lamun beungeutna kasep mah. Sakitu rupaan teu pati jauh jeung jurig jarian oge. Malahan mitra, boga hutang duit ka juragan marnana ge geus teu kahitung. Geus leuwih ti 10 yuta mah. Lamun diitung-itung terus dipatotoskeun kana warisan teh nya geus leuwih ti harta warisan anu waktu ti heula dipenta ku manehna ka bapakna. Tapi dasar jelema sarakah jeung ngabogaan hate nu julid, istilahna sulit ati belang bayah. Sumarni jeung salakina angger terobah-robah, sikepna ka kulawarga juragan marna teh tetep nyatru malah leuwih ti nyatru atawa ngamusuhan. Beh dituna hayang numpur ludeskeun sakabeh kulawargana ka asup juragan marnana. Padahal mah adi pituina mitranya, pohara. Kocapkeun deui si Karnaen anu harita geus nepi ka imahna. Imahna oge kubilih keneh deui, keur leutik teh jaba geus rareod. Lain teu dibere bantuan ku juragan marna oge da geus mindeng nginjem duit. Alesanana keur ngomean imah, tapi sanggeus sababaraha kali dibere angger we imahna mah teu diomean-omean. Teuing dipake naon duitna teh, nya beak dipake ngaduwe meureun ku si Karnaen. Kalacat si Karnaen ngalacat kana golodog laju asup ka jero. Kabeneran keur molongo deui pantona ge. Di jero imah katempo pamajikanana keur diuk dina kursi anu geus butut, barang mireung salakina datang. Geuningan teu lila akang. Mereh henteu. Bener cager si Warti teh. Jug gitu we nanyana teh mitra, bari cengkat tina diukna. Panona mencrong kana beungeut salakina. Mengkilan atuh apa nakang ge karek jebul, cara bekene. Pangnyeunkeun heula kopi ka itu jeung rokona sakalian. Pokna bari gek tiuk dina kursi hareupeun kursi anu tadi didiukan ku pamajikanana. Teu leleda terus Sumarni ngaleos ka dapur rek ninyuh kopi nedunan pamenta salakina. Tekung silila kurunyung Sumarni geus ngurunyung deui ti dapurna bari nanggeui cangkir gede wadah cikopi. Sok diteundeun dina meja hareupeun salakina. Gek manehna oge diuk na kursi hareupeun salakina. Mana atuh rokona nyi? Cenah bari melong ka pamajikanana. Da teu boga duit tarik meunah ge. Mana atuh kadiekeun duitna ari hayang rokok mah. Kumaha mereh henteu si barna teh. Mere ta sakitu. Teuing sabaraha da teu dihitung heula. Terus we balik ku sasil mah. Oream lila-lila cicing di gobrok adi badeh mah. Cenah beri nunda duit kana meja. Kumahari akang. Apan meureun tari teh diomongkeun sabaraha butuhna nah make jeung nyebutkeun teuing sagala. Atuh diomongkeun sayuta perak minjem nama. Tapi teuing sabaraha duit anu dibikeun mah pek we ka nya hitung sorangan. Tapi mending meuli rokok heula we ka itu. Akang teu kuat hayang udun ieu teu parunguh teuing nguyup kopi teu bari jeung udun mah haseum. Kana udun teh. Kela daguan heula sakedeung atuh. Ceuk Nyi Sumarni kituna teh bari ngarau duit tina meja. Terus weh kaluar rek meuli rokok ka warung. Teu di badan teu di mandi nu ngaranna awewe. Kada duit teu meuni hejo. Teu ngarti aing mah ti baheula nepi ka ayeuna anger we butuh wae ka duit si Mardi mah. Asa eueuh elingna. Kaduhung tadi dibikeun kabeh. Padahal mun disumputkeun mah sawareh. Beuh poho aing. Si Karnaen gegerendeng. Teu kanyahoan waktu manehna keur gegerendeng. Pamajikanana nyaho-nyaho geus ngajanteng tukangeunana. Pok nyarita di barung ku nyentak. Ngomong naon si teh Karnaen? Make jeung nyebut teu eling sagala ka aing. Samarukna tadi teu kadenge. Aing mah eling keneh deuleu. Cenah kituna teh bari jeung tutunjuk sagala kana irung salakina.
Atuh puguh poharang ngagebeg jeung rewasna si Karnaen teh teu nyangka sugan teh pamajikanana can datang. Henteu Nyai. Saha bari nage anu nyebut eling? Dedengian Nyai we baru detaba. Si Karnaen nempi ka ngeleper atuh. Nya oge manehna kasebut jelema barangasan tur harung gampung gede ambak. Angger we ari ku pamajikan mah sieun mitra. Alah teh si Karnaen. Belagog sia. Ya dengekeun di mamanage anu ngaranna awewe mah kabeh oge butuh duit deuleu. Bari jeung da lain duit ti sia ye oge duit ti adik aing. Sia onaman iraha teuing mere resiko ka aing. Pagawean unggal pe ukur ngadu. Untung ku aing dibere nyatu ge. Nyi Sumarni jadi tuluy ngeceblek nyarekan ka salakina. Da heueuh deui ari ku kituna mah mitra. Tisaprak rumah tangga. Jarang pisan salakina ngaresikoan ka manehna. Baheula we meureun basakeur waktu jadi kenaik truk sok mere resiko teh. Geus atuh Nyi. Era ku batur lu badu ngadengekeun yo ah. Era geus ah. Hampura atuh sakitu wae mah. Datu ngahaja jeung lain kajai hungkul akang majemut kitu sote. Mana atuh rokona? Geus acan ka warungna. Si Karnaen nyaritana mending ngaget-get awahing ku ngarasa reuas jeung sieun meureun. Alasan wae sia. Tah awet-awet kudu mae saminggueun. Bari ngabalangkeun rokok kana meja. Nyai mah piraku deui atuh ari sabungkus kudu mae saminggueun uraban. Sapoe ge beak atuh ah. Kudu daek usaha matakna kawas batur ari hayang seubeuh mah. Sakitu ge untung aya nu mere. Kumaha cenah tadi teh? Nyi Sumarni antukna mah rada leuleuy deui nyaritana. Kumaha naonna kumaha teh asa teu nyambung jeung kumaha we Nyai mah. Nya maksud kuring teh eta si Warti. Bener ayeuna geus cager. Jeung cenah cagerna bener lantaran diubaran ku ajengan urang Bandung teh. Nyi Sumarni ngajentrekeun. Nya cenah. Tapi tetepung jeung si Warti mah akang ge. Kudu sare tadi teh. Kumaha tuh? Si Karnaen malik ngumahakeun ka pamajikanana. Sakedapan Nyi Sumarni teu waka nyarita. Katempo jiga anu keur mikir tapi akhirna mapok nyarita deui kalawan Daria. Seperti anu geus dicaritakeun peuting teh Kang. Isukan kuring rek nepungan deui ka Aki Dongkal anu aya di daerah Bandung teh. Urang tanyakeun, ari Bandung mah teh mana cenah eta ajengan anu dipuntangan tulung ku si Sumarna teh. Nyaho teuing atuh. Da teu lepek nanyakeun nepi ka pelebah dinya Kang ge. Jeung deui da lega atuh daerah Bandung teh. Najan sarua wewengkon oge moal pacarauh lemurna mah. Lembur urang ge pan ceuk batur mah. Ti saluareun daerah Subang mah jemputna teh urang Subang we. Padahal ngaran lembur urang mah pan lembur panyingkiran ka asup ka daerah Subang. Itu Heueuh ngarti kuring ge meuning anggap bodoh teuing. Kitu-kitu wae meuni kudu dibenjar biaskeun sagala. Pokona isukan kuring rek nepungan deui ka tempat Aki Dongkal. Meungpeung aya keur ongkos jeung keur ngamplopanana. sabaraha duit tadi teh Ji? Si Karnaen inget deui kana duit anu meunang ngejem ti Juragan Marna teh. Heuh sayuta. Nanaon kitu rek menta? Nyanyi akang menta tuker bekal 100.000 we. Sangeunahna keur bekal naon? Keur bekal teh keur bekal ngadu. Cukup 20.000 ge. Bari ngalungkeun duit lambaran opat siki kahareupeun salakina. Ya jejegeun atuh salambar deui Ji. Jadi 20.000 we. Eueuh. Ngalawe ka itu sorangan hayang duit gede mah. Ceuk Nyi Sumarni bari ngajengkap teh hareupeun salakina. Laju asup ka jero kamarna. Dikitukeun ku pamajikanana mah. Si Karnaen teh geus teu bisa kukumaha deui. Tuluy manehna mesat deui rokona. Nyuti seungeut serbung haseupna nyerbung ka luhur. Dayagdag atuh awakna ngadayagdag kana tonggong kursi anu keur didiukanana.
Kasugri kaum dangu. Kocapkeun waktu isukna. Rebun-rebun keneh Nyi Sumarni geus aya di satengahing perjalanan. Rek ngajugjug ka hiji tempat anu dicaritakeun ka salakina waktu obrolan kamari tea. Teu kacatur lilana di perjalanan. Urang caturkeun geus nepi we. Harita Nyi Sumarni ngajanteng di hareupeun hiji imah panggung anu pernah mencil jauh ti batur. Malahan di sakurilingeunana eta imah teh teu katempo aya imah sejen. Ukur rajeg ku tatangkalan anu jarangkung jeung gadede. Wanci tunggang gunung harita teh tongeret reang di sarada patembalan jeung pada baturna. Manuk-manuk recet di sarada patingara celok dina dahan tangkal anu aya di sabudeureun eta tempat. Angin leutik kahiliwir nebak kana daun-daun katempona jiga anu pating garupay. Ngahiap-hiap kanu anyar datang. Eta patempatan teh ayana kaasup ka wewengkon Bandung. Tapi da jauh deui ari ka lemburna Wauca jeung lemburna Mamaajengan Soleh mah. Nyage kaasup sakabupaten keneh. Sabot keur ngajanteng jiga kitu. Ngong ti jero imah aya nu ngomong. Sidik ditujukeun ka manehna. Yap ka jero ni kana kalah ngajanteng di luar. Cenah. Atuh nempi ka ngarenjak Nyi Sumarni teh nyasatna asa kagebah lamunanana. Antukna kojengkang manehna leumpang ngadeuketan golodog. Kalacat unggah terus pupuntenan. Punten. Punten araya kitu. Ya kuring marni ti lembur panyingkiran. Cenah. Bari tumpat tempo ngaliwatan bilik anu carang. Cek aki oge asup ka jero, pira ku asup ka luar mah. Yap ka Nyai asup we langsung da teu ditulakan pantona oge. Tembal nu di jero imah. Teu loba deui mikir mitra. Tuluy we Nyi Sumarni nyurungkeun panto. Bus manehna asup ka jero kasampak di jero imah geus aya saurang aki-aki keur andekak sila. Bari nying hareupan bekong wadah cai. Dina biwirna nyela padudan. Haseupna mulek minuhan rohangan imah. Eta pisan anu disebut aki dongkal ku Nyi Sumarni teh saurang dukun teluh anu geus pohara lepusna. Pangawakanana begang jaba bongkok. Beungeutna dekok jiga tangkorak hirup. Kumis jeung janggotna anu barodas semu ku leuheut teh ngajejembrung minuhan sabagian begeutna. Panona bolotot tapi semu ngelauk ka jero. Mungguh matak nambahan serem pikeun saha wae anu nempo. Tapi ari pikeun Nyi Sumarni mah geus teu ngarasa sieun atawa keueung. Da geus sababaraha kali nepungan ka aki dongkal teh. Nuju naon aki? Kumaha damang? Pokna bari nyolongkrong ngajak sasalaman. Keur kieu we biasa Nyai. Cager aki mah datara gering. Kumaha sabalikna Nyai jeung salaki Nyai katut anak Nyai carager? Jawab aki dongkal bari nampanan dampaleungeun Nyi Marni. Sae ki. Abdi sareng caroge abdi oge daramang. Pung da teu gaduh murang kali abdi mah apaanan ti kapungkur ge. Nya. Poho dalasaan teh boga budak. Sok atuh caritakeun we langsung aya keperluan naon deui pangnyanyi nepungan ka aki teh. Nya tapi sok we lah leuwih hade ku Nyai caritakeun nya meh leuwih jelas turjan teh. Ceuk aki dongkal. Katempo tina sorot panona anu dekok ka jero teh jiga nu ngandung kapanasaran. Eta aki. Perkawis istrina si Marna. Kirang langkung saminggon kapangker aya anu ngubaran ku saurang ajengan. Ari wartosna mah cenah ti daerah Bandung. Mun maksa teh lemburna eta ajengan. Tah ti harita
Si Warti janten damang tur sehat teu jiga-jiga anu tas udur. Kumaha eta teh Ki? Nyi Sumarni ngedalkeun unek-unek sekaligus paniatan anak ka Aki Dongkal. Sajongjongan Aki Dongkal tengah jawab kana pananyana ti Nyi Sumarni. Kalah ngahuleng jiga anu keur mikir. Leungeun katuhuna ketempong usapan janggotna anu panjang samat dada. Tuluy gogodeg di selang pari unggut-unggutan. Kumaha Ki? Nyi Sumarni tumanya deui ku sabab hayang geura-geura ngadenge jawaban ti Aki Dongkal. Tenang Nyi, Aki oge moal cicingeun. Keun bae hitung-hitung dibere heula omer we saminggu 2 minggu wae mah. Memang rada lumayan ilmu eta ajengan anu ngubarannya nya teh. Waktu sababaraha peuting anu geus kaliwat, jin titahan Aki anu ngaranna si Jurangrong laporan ka Aki. Cenah aya siluman anu lain anu ngahalangan kana tugasna. Ting siluman ti mana? Maknya ajengan ngubaran jelema ngagunakeun siluman mah. Aki Dongkal nyaritakeun ngeunaan laporan ti si Jurangrong, siluman anu kungsi bentrok jeung si Turundul teh. Nalika hiji peuting disatukangeun imah juragan Marna. Geus bisa dipastikeun mitra. Nu disebutkeun siluman ka Aki Dongkal teh tayalian ti si Turundul. Dapanan panyangkana si Jurangrong mah siluman ka si Turundul teh. Terus eta jin utusan Aki teh eleh ku eta siluman kitu. Nyi Sumarni bangun anu kaget. Nya kurang leuwihnya mah kitu. Tapi keun bae teh kudu salempang. Sok ayeuna kahayang Nyai rek kumaha. Ari ceuk pamikir Aki mah mending dianggeuskeun we sakalian. Ulah make jeung kudu diganggayong heula. Da geus cukup sataun oge ngaganggayong mah apanyan. Ceuk Aki Dongkal ngedalkeun usulanana. Moal waka Ki. Kuring acan ngarasa puas. Engke mun geus waktuna mah teu nanaon kabeh ditumpul ludeskeun ge. Sakalian jeung babu katut badegan anu aranyar teh. Nyi Sumarni keukeuh kana patekadanana. Yah nya kajeun atuan geus kitu pakarepan Nyai mah. Ngan sakali deui Aki rek nyarita ka Nyai. Lamun akhir barangkali aya nyaon-nyaon. Omat Aki mah ulah kaciwit kulit ka bawah daging. Aki mah sakadar darma ngalaksanakeun kahayang Nyai. Jeung urusan dosana eta kabeh jadi tanggung jawab Nyai. Sakitu we Aki mah. Pokna deui. Majarkeun teh ulah kabawa dosana cenah. Ku geus silih tulungan dina jalan kasalahan sarta kajahatan oge. Geus puguh dosa apanan eta teh nya mitra. Nya atuh Ki eta mah sagala rupina parantos janten tangkel waler abdi. Tugas Aki mah ayeuna nya eta sangkan si Warti gering nangtung ngalang layung deui sapertos ti payun. Tah upami engke abdi tos ngaraos puas, mangga binasakeun sadayana kalebet rai abdina oge sadaya jalmi nu aya di bumi eta. Mung moal waka ayeuna. Tenang we Ki, engke upami sadaya harta bandana tos janten milik abdi, abdi oge bakal kengeng. Aki oge bakal kengeng bagian. Ceuk Nyi Sumarni. Nyarita kituna teh dibarung ku sorana anu ngageter perbawa rasa kaceuceub ka kulawarga Juragan Marna. Nu tayalian adina pituin. Jadi bisa jadi maotna anakna Juragan Marna jeung babuna nu kurang leuwih karek sabulan lilana teh aya kamungkinan alatan keuna ku paneluh manehna. Ngaliwatan cara minang saraya atawa minta bantuan ka Aki Dongkal. Nyatana saurang aki-aki anu miban rupa-rupa ilmu teluh, ganggaong jeung ilmu jurig laina. Nyahog atu ari kitu pamenta Nyai mah. Ku Aki engke peuting rek dikirim deui warejit anu leuwih batan anu enggeus. Ceuk Aki Dongkal negrakeun kasanggupanana. Hatur nuhun atuh Ki. Mung rupina abdi moal tiasa wangsul ayeuna kumargi tos teu aya mobil wayah kieu mah. Abdi bade ngararep we di dieu kumaha teu sawios Ki. Nyi Sumarni melong kana beungeut Aki Dongkal. Nyapek we rek ngendong mah tuh nggon anu itu kosong. Tara aya anu ngeusian.
Ayeuna ge mun nyai rek istirahat heula mah juga wae. Desa kedeung deui ge burit ieu teh. Ngan hampura ngona pabalata keneh can diberesan. Wios Ki, keun ku abdi ayeuna bade diberesan. Muhun sakantenan hoyong ngareurekeun heula kacape. Abdi ngiring gogoleran heula di kamarnya Ki. Nya sok. Kasugri kaum dangu. Sanggeus menang idin kitu ti Aki Dongkal mah. Nyi Sumarni terus we ngoloyor asup ka jerongon. Ari Aki Dongkal manehna oge harita cengkap tina diukna. Tuluy ngoloyong muru ka lawang dapur, teu lila geus ngurunyung deui bari leungeun katuhunan anggeui parukuyan anu geus dieusian kuruhak meunang nyokot ti hau. Tuluy andekak sila bari niupan parukuyan. Atuh puguh we, sila latuna nepi ka rabeng kaluhur minuhan rohangan patengahan imah. Ya sore ken wayah kieu mah. Engke we tengah peuting meh nyali se. Coba asa areungap jeung hareudang deui. Rek mandi heula ah. Aki Dongkal ngomong sorangan. Koloyong deui ka dapur rek neundeun parukuyanana. Saterusna Aki Dongkal kaluar ti imah rek ngajungjung ka pancuran anu aya di landeuheun lemburna. Nepi ka pancuran, gebrus weh mandi teu make sabun mandina ge mitra. Cukup diruruan ku talawengkar jeung tapas kalapa garing anu geus make lebu. Beres mandi tuluy balik deui ka imahna. Kasugri kaum dangu. Kocapkeun waktu peutingna. Kirawan citumore Aki Dongkal geus andekak sila di kamar khususna. Bari nyang hareupan parukuyan anu seuneuhna katempo geus ruhay. Perepet kadenge sora menyan anu dipurulukeun kana seuneu parukuyan. Kaayaan di jero kamar pohara mulekna ku haseup menyan anu minuhan rohangan. Kadenge tina biwirna ngagerendeng mepatkeun jangjaukan pangondang jurig katut siluman piaraanana. Ahung kasakumna jedemat demit jurig cai jurig leuwi. Jurig nu ngagagah lawang gonggong si magonggong leuweung panonobanana sakabeh jurig jeung siluman. Aki dina peuting ieu ngondang ka aranjeun sakabeh. Mangka ayeuna keneh daratang kudu hadir. Puh. Kitu jangjaukanna teh bari ditungtungan ku niu parukuyan anu keur meujeuna ruhay. Atuh puguh we lebu jeung sila latuna langsung rabeng keuna kana beungeutna. Aduh panas. Cenah bari ngusapan panona nu kapareungpeunan jeung kapetelan ku lebu tina parukuyan anu tadi ditiupna. Tapi digisik teh kalah beuki peurih jeung panas karasa kana matana. Aki Dongkal leungeunna rumpur rampa kana wadah cai, maksudna rek dipake si beungeut meureun. Ceg kana cangkir anu kabeneran aya hareupeunana. Teu talangke deui tuluy eusina disibeungeutkeun. Tapi batan cager mah kalah tambah peurih. Nepi ka manehna ti buburanjat kaluar ti ngona. Terus kaluar muru ka pancuran. Teu lila oge geus nepi tuluy ngumbah beungeutna ku cai anu ngagolontor tina pancuran. Yeh gelo teh sia. Kalah kana beungeut aing jadi weh kapareungpeungan. Japa meuni nyeri jeung perih deh kana mata. Aki Dongkal gagalendang. Geus kitu mah terus we leumpang balik deui ka imahna. Bus deui ka jero kamarna. Mitra kaum dangu, Aki Dongkal sila deui di hareupeun parukuyan nu harita seuneuna geus pareum. Tuluy manehna malikan deui mapatkeun jangjaukanana saperti tadi. Beres mapatkeun jangjaukanana,
gelebug seor kadenge ti luareun imah sora angin pating saleor pating gelebug. Telila ti kitu cilegedeg di hareupeunana nyaho-nyaho aya jirim. Aya hiji jirim makhluk pikasieun ngabadega. Matana hurung melotot kana parukuyan. Uluna katempo aya tandukan meniranggae kawas tanduk uncal. Buukna panjang ngarumbai ngaliwatan tonggongna. Ari tangtungana mah pendek. Moal aya sameter jangkungna oge. Dua leungeunna ranggoas panjang nepi ka ngangsar ka handap. Rek teu ngangsar kumaha atuh. Ari awak pendek, ari leungeun panjang. Jaba kukuna oge harideung jeung sareukeut teuing ka tempona teh. Pok eta makhluk teh nyarita ka Aki Dongkal. Sorana sember jiga sora jelema anu ngomong ditompokeun kana seeng. Bari jeung nyembah sagala ka Aki Dongkal teh. Kunjung sumangga saregi. Kula geus siapikeun ngalaksanakeun parentah ti si saregi. Pokna kituna teh bari lujag lejeg jiga nu teu puguh cicing. Syukur anjeun geus datang ka hareupeun Aki Ki Boronjol. Dina waktu ieu Aki rek mere pancen ka anjeun. Ayeuna keneh ajakan sakabeh balad anjeun pikeun ngadatangan ka saurang jalma anu ngaran si Sumarna. Tah tugaskeun anjeun jeung balad-balad anjeun daya deui pikeun ngurung tur nalikung raga lebes pamajikanana anu ngaran Warati. Sangkan pikiranana jadi linglung gering nangtung ngalang dayung. Tapi omat ulah nepi ka dibinasa. Ngarti? Ngarti pisan atuh saregi. Naha maneh make jeung netah deui kitu. Lain geus ti heula netah kitu mah. Naha ayeuna beut netah deui. Ulah sok loba tanya ari jadi juri mah. Pokona jalankeun we parentah ti Aki. Matak Aki nitah deui oge lantaran balad-balad anjeun nu teu heula diparentah ku Aki geus teu metu ngalaksanakeun tugasna. Ceuk Aki Dongkal ngajentrekeun. Atuh ari kitu mah saregi. Kula ayeuna keneh rek marentahkeun ka sakabeh anak buah kula pikeun yang cangrohna jalma anu disebutkeun ku maneh tadi. Geus moal aya deui kepentingan anu lainna ieu teh. Moal cukup kitu we. Jeung hiji deui ulah sok nurutan Aki make jeung dihaluang-haluang sagala. Mun aya tugas deui pasti Aki rek ngundang deui ka anjeun. Juk ayeuna mah geura laksanakeun. Geus nyarita kitu mah. Arita keneh jirim Ki Boronjol teh langsung yeles ti hareupeun Aki Dongkal. Mitra, cageula ieu carita urang tunda heula mitra. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Atur nuhun kana naon rupi perhatosana. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.